adamu albaqi ari darah anu nyesa alalah mil mudakkati anu aya dina daging hewan anu dipencit wa azmiha sareng nu aya dina tulangna lamun urang mencit hayam saenggeus hayam eta diberesihan sok aya sisa-sisa darah boh dina beheung urut mencitna atawa tatkala urang meulah eta daging terkadang mah dina sela-sela tulang eta teh sok aya darah tah darah eta hukumna najisun najis ngan ma'fuun anhu najisna anu dihampura hartosna tatkala ku urang daging geus dikumbah tapi masih kene aya darah saeutik-eutikeun wae mah tah eta darah teh najis ngan najisna dihampura teu nanaon ku urang katuang ogenan teu nanaon ku urang langsung dipasak langsung disate terus ku urang dituang eta satena atawa ladang pasakanana sanajan pas meuleumna pas masakna aya geutihan keneh saeutik. Qala al-Halimiyu Imam Halimi nyangem kieu wa ammama baqiya minadami al-yasiri anapon sisa darah anu saeutik bibadil uruqi ad-daqiqah dina sebagian urat-urat laleutik khilalalahmi nu aya dina sela-sela daging bahwa afun tah eta darah hukumna najis ngan najisna anu dihampura hartosna tatkala eta daging ku urang digoreng aya darahan keneh saeutik atawa ku urang dibeuleum teu nanaon eta dagingna meunang meuleum meunang masak halal dituangna ku urang. Wallahu a'lam bishawab.